Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun patepang deui sareng simkuring dina parhatinisa dina acara warta subuh. Pamirsa, dina danget ieu simkuring bade ngadugikeun sawatara warta anu ngeunaan longsor. Supados jelas, hayu urang tingali ka tempat kajadian. Hujan anu ageng nu turun di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin sonten nyebabkeun pergeseran taneuh di Kacamatan Ibun anu nyebabkeun taneuh longsor di wilayah eta. Kapolsek Ibun LPTU Asep Deni nyarioskeun yen taneuh longsor kasebat kajadian di lembur Keusik Rincang RT 2 RW 2 Desa Dukuh Kacamatan Ibun. Kira-kira tabu 18.30 WIB. Pergeseran tanah longsor dina panjang 15 meter, lebar 4 meter, sarta luhur 6 meter. Eta nimpah salah sahiji imah boga warga anu aya di sakitaran tempat kajadian eta. Dedi ngungkapkeun kronologi kajadian, wanci kajadian tanah longsor korban keur sasarean di kamar. Kadenge sur gemuruh di kamar pas ditingali teh palebah kamarna sing horeng teh kamarna tos kaurup ku taneuh hungkul. Taneuh kasebat asalna ti Serang anu aya di sisi luhur imahna. Kedalna terang imahna katimpah taneuh longsor saterusna korban dibantuan ku tatanggana. Teu aya korban jiwa tina musibah taneuh longsor ieu. Ngan saukur karugian nu mangrupi jebolna tembok kamar korban hungkul. Korban sareng 5 anggota kulawargana aya atos dievakuasi ku Kapolsek Ibun LPTU Asep Dedi. Sakitu wae warta anu tiasa kusimkuring didugikeun media ieu warta tiasa masihan informasi kanggo pamirsa sadaya. Amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.